cing lagu kok heula anu aduh ieu teh telepon mun seueur kieu kela memang teh cing kok telepon merabang ieu ka dieu halo Assalamualaikum. salam Assalamualaikum. saya Pak Ini kita iya nging. naon Ini bahasa Sunda teh gininya urang kali mun sabalikna gitu nya. Mo? Sama upami warag sabalikna kan lapar itu. mau Saya nama menuju dia teh urang kali teh jawabnya cukup kuta. Dati lapar gitu. Ini kumaha teh ini ke mana gitu kan itu? teu berarti tidak Iya, mohon. belum tentu sabalikna Belum tentu ya. belum upami jalmi anu teu lapar lain hartina wareg mungkin wae teu lapar teh teu hayang dahar tapi lamun misalna lapar jawabanana seubeuh nu seubeuh mah geus teu hayang deui dahar tapi lamunana lawana teh lapar da teu seubeuh sareng seubeuh benten gitu pengitanya Pak Mohon balik nan sawina gitunya bahasa Sunda teh urang kali teh. Ngampos nih urang kali teh. Misalnya sabalikna kecapi naon di kayuna teh ngamotel we teh aya kada ini mohon teu naon da teh acan ngartos anu mah kurang pasian terang sana itu dilepaskeun ka dina ku guruna teh deh mohon upamina kieu we naon lawana deukeut jauh tapi di sini disebut ngangotel we deukeut misalna teu jauh belum tentu deukeut teu jauh atau bisa sanes kalebetan ieu Kang Ibing kelebatan ku nya bahasa Inggris kan kantor ngonot artinya untuk sadayana dina Inggris age ngonot kita jadi eta teu acan tangtos lamun misalna urang teh deukeut hartosna deukeut teh teu jauh teu acan tangtos mungkin teu jauh mah misalna teh sababaraha 100 meter tapi lamun ti dieu ka Garut mah deukeut atuh eta masih kena jauh deukeut ge gitu itu yang bahasa Sunda teh gini sumuhun keun atuh urang resep we urang ngaron ulama Kang Ibing Peci wanci mustari minta aduh ini asa kumaha gitu nya sumuhun ada orang Sunda asli eta mah nyastra panginten mohon janten ternyuh Kevin mohon atur nuhun mangga sami-sami aya keneh teko halo aya hiji deui kok halo sok mangga halo yo mohon Kang Ibing damang saya Kang Ibing bae naroskeun nya mohon upami hartosna mangsana hirup sawawa nya eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam hirup dharma wawayangan mohon tah eta teh naon hafal pas Kang Ibing mangga dharma wawayangan hirup teh sapertos wayang hartosna aya nu ngobahkeun aya nu ngusikeun wayang bade gagah bade naon salaresna nu ngusikeun madalang ta urang ge sing emut urang saros gagah pangkat jabatan aya nu ngusikeun aya rumingkangna naon rumingkang itu ngaringkang itu ya hidup gitu rumingkang tina ringkang ngau kecap janten rumingkang dharma ngalalana gitu maksudna dharma itu kewajiban salaresna mah dharma wawayangan kewajiban gitu ya seperti wayang hanya taat kepada perintah dalang gitu mun tos lebat kana kota mah teu tiasana naon teu tiasana naon Kang Ibing anu naroskeun dosen sastra Rusia hoyong dilayat tukang Ibing ke Damang di mana Pak Ukon masih kenal teh mohon di mana eta di Cikutra mohon Cikutra nabi terang nomorna di Swadharma mohon di nanti fakultas naon sih di naon Swadharma sanes Swadharma di naon sih aya universitas kan di Cikutra teh mohon aduh kedahna mah di pasien alamat teh tuh telepon ke radio Marabu eta anu jelas mohon Pak Ukon mohon gitu ya Pak Ibing mangga Ibu salam hiji deui kok halo dua jadi halo mohon dupi ngaju ngiring sareng ngajirim sami henteu teu benten ngajirim itu berbentuk anu tadina teu ayaan ayeuna aya bentukna tuh eta anu kasebut jurig dirinya mah sok ngajirim mangrupa bagong tak berbentuk bagong sok ngajirim berbentuk naon berbentuk awewe gelis sok ngajirim jadi berbentuk raga upami ngajung kiring mah hartosna gede ngajung kiring mah eta gunung hareupeun panon sakitu ngajung kiring na teu kadeuleu tah kitu cabi kok aya keneh tah kok
Tuh. Halo, Sumun, Pak. Assalamualaikum. Salam. Kang Ibing, Sumun. sareng Pak Basar di Cililin. Sumun nuhun, Pak. Jantan kageing oke nya. Laras. Nah, aduh. Emot tim kuring nuju di sekolah tahun 70-an loh. Sumun. Muhun bahasa Sunda di geuning lebeut nya. Mohon. Aya kecap dirajek, dirarangkenan. Sumun. Ar, al, in, seueur teh Kang Ibing. Mohon. Tah ieu teh di barudak ayeuna mah kadang-kadang disepuh oge seueur nu teu kenal kana bahasa ieu. Sumun. Di Bandungan pesin kuringnya aduh. Aya nu bahasa kanggo batur dianggo ku nyalira. Naros ka batur iraha dongkap. Leuheung Bapak nu kitu mah. Ieu mah tos sunana kehayangan nyaros basuna apa itu? Tah eta. Kita gitu Kang Ibing. Sumun. Jantan asa kageing deui ieu. Pelajaran bahasa Sunda kapungkur. Mohon. Seueur pisan teh. Sae Kang Ibing. Mangga nuhun, Pak. Rapal kana bahasa Sunda. Sae mangga. Matur nuhun. Mangga sami-sami, Pak. Tah kitu geuning kok teh jadi kok. Kumaha lo? Assalamualaikum. Salam, mohon. Kang Ibing tadi teh aya pamut gini nya. Sumun. Hoyong di Pangandaran ini silsilah Baduy Kang Ibing nya. Mohon. Sareng kampung Naga. Mohon. Nah itu teh aya patrol patrit saja gitu Kang Ibing. Mohon, mangga. Kang Ibing, Mangga. Assalamualaikum. Salarasna mah patula patalina mah panginten teu aya. Dari kampung Naga mah saurna eta ge cenah. Patilasan pasukan Mataram anu ka dieu teh aruih deui kitu. Ari Baduy mah saurna eta mah tos aya ti dituna. Memang aya di Gunung Baduy penduduk aslina we urang-urang Sunda gitu. Eta ge mah cenah. Tah. Kok cing kayak atuh laguna atuh sok barudak da meurenda. Naon atuh? Kang ari hartosna aang naon? Aang teh akang. Akang. Lemesna tina akang seperti geulis sok disebat euis. Lucu sok disebat ucu. Tah nya geuning sok aya kitu. Ucu euis tah akang sok disebat aang kitu. Pribadi saya kenal jeung jelema nu dengan aang kan moal dibeja-beja. Teu Kang naon hartosna mik temayan sareng bodo gelo ngahurung kan ari mik temayan ngamimitian da Kang itu mah ngeunyem taman bacaan teh eta rumah baca bahasa Sunda tah Kidurur tah Marga Wengi 7 nomor 5 tah dirinya Kang Ibing upami lahuta hartos naon lahut hauta teh kaleuwihan nya kamari mah euy urang kapaksan di dahareun mana mau percaya urang mah ada arsenal wah sia sok lahuta aing ngomong teh kaleuwihi Kang upami kieu mungkin teu pajeng teh parantos pajeng kantenan upami pajengna nu dimaksad payung pajeng nu hiji payu nya leres parantos payu geus payu ngajual payung teh parantos pajeng ical pajeng teh tiasa wae bahasa teh ciciren bangsa manami teu kaabotan kumaha teh hartosna Kang unggal bangsa ieu mah ku kamurahan Allah dipasihan ciri artina ku bahasana atuh tangtos we bahasa teh ciciren bangsa da urang nyarita urang Sunda papanggih jeung urang Sunda deui leuh ka ciri urang Sunda aya cirina naon basana leungit bahasa Sundana dijamin moal aya urang Sunda kitu Kang ari tokroh naon tokroh teh leumpangna geus ripuh biasana ka aki-aki kitu hartosna haripeut naon Kang haripeut teh sangat ingin sangat tertarik ningali dahareun teh sia mun dijual dihakan we atuh haripeut pisan ku teureun teh tuh nah tah kitu terus ke naon deui terus kok terus Kang Ibing upami kecap petingan hartosna non petingan hartosna pilihan atuh da lain jago leutik-leutik eta mah jago petingan atuh artina menang milih ti antara jago deui jago di jago gitulah panginten Kang Ibing punten rada mengko kunaon di Jabar nami hayam muruk sareng Gajah Mada teu diabadikeun atuh kedah nu ngaranna jalan eta mah ada teu kedah dihubung-hubung ka dinya ari jalan mah nya eta mah ka mana we kitu da urang ge palain naroskeun nah jalan Ciliwangi tadi Mararungat cek aing
Kang nami tukang dina basa sapertos panjunan tukang gentong ari tukang teuleum naon palika tukang teuleum mah Kang ari wewengkon adalah wilayah babakan lemur anyar bojong sami lemur babakan mah manu anyar dijieun bojong lemur keneh sami ke Kang apa maksudnya bahasa Sunama adean ku kuda beureum Abu Farid Cimahi eta mah sanes lepat ngalarapkeunna adean ku kuda beureum teh sombong kepada barang yang dipakai kepunyaan orang lain lamun Kang Ibing make ROG Rolex anu koko ditemong-temong ka batur sada nyaho lah adean ku kuda beureum sombong ke barang batur ai bahasa Sunda dan kuda beureum teh aya tah dupi hartosna lengganis naon lengganis mah jenengan hiji putri Abi palai gaduh putra namina Dewi Lengganis naon hartosna tah eta mah awewe geulis Dewi Lengganis teh gara tararoskeun kana ngaranna Dewi Lengganis Kang ari heubeul lemesna naon lami ari pengker pungkur sami wae sami pengker mah ngan ari pungkur mah tukangan benda ari pengker mah tukangan jelema kitu taya nu tarik pengkeran abi babenyit ari bumi di mana sana di dia abi itu dipungkur tuh gitu ari berehan naon Kang berehan mah tara hese barang bere eta berehan bager henteu pelit Kang Ibing ari lemesna kulit naon pitak urang nyaho ari nyalinung ka gelung naon nuduhkeun lalaki anu hirupna milu ka awewe semua milu kawe awena beunghar lalakina teu boga gawe upamina milu kanya sia mah hirup teh nyalinung ka gelung tuh tah ari bubur mah di pajujung ieu mah datang teu dibahas ge nolol tah mana bubur nu uing pisahkeun anu dibungkus uing milu ngakan deui cing koko lagu naon kok geunahan kok ieu lagu ieu mun kumargi nu dahar bubur da mangawe emut sanaos resep ge ngabahas ari bubur jujung datang mah lah lireun heula nya kok da operator ge sami sareng satpam sakumaha ngalun ngrekes sami rupina kana tetegek aduh ampun ya halo aya keneh kok halo hiji deui kok halo halo Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Mohon Kang gampang Kang. cager bang di mana mana di sini ya di dia Di Sydney. oh balik euy Balik deui Kang lah gering kamari di Bandung teh kabanjiran Majalaya. dah Wah, tuh. nah tuh boga lemur teh Yang tercinta banjir. aduh Nya pika isum naon euy di sini bek Aduh. Kang tiris Kang. keur diri sana Bade winter ya. Aduh. bade eta geus geus asup encan Atos ngawitan enak. Ngawitan enak, ngawitan lebet. ngawitan lebet Kan ya. alone we euy alon we urang mah nya alon we Aduh, why? lain bae Why alone? ari eueuh with whom atuh uing cing Well, that's practical anyway. One in Talun, one in Tangsi, one in Siu. Don't worry. who said it's lie Don't worry, practical anyway. So what? No, just take it easy. And hey, by the way, you visit Smart sometime? Aduh, udah hati ya. Sunda sampai kasih orang Sunda. kita Aduh. what's your you doing now dah Neo aja sabing smoke cigarette aja samsu. Aduh, sekarang patiris ya kan. Waduh, ting-trim. Pasti ya accident kopi ya. Ya kopi tubruk. Accident kopi ya. Accident kopi. Aduh, terus di samsu kan wah. accident kopi Ya itu dari tabrak. nya tuh udut tuh stripor kata kata stripor Oh gue ini pisan kan aduh. Nah, ini yang tak. atuh euy urang Kan? Atuh. What happened with the girl from Talun? alah ubek sia talun I don't know
What do you mean don't know? Why you must ask about her, huh? Aduh. Chicky Vibe, the crunchy one, the young one, and beautiful, lovely lady, nice. Who? Hey, someone in the saloon. I like the body, oh, beautiful. They want like a... Atuh si Is ngedengekeun. Aduh, danger. Sorry. Say hello to the beautiful, okay? Say hello to her, and then I miss her so much. I like it. Baik, di Bandung ada rengekeun kayaknya, Bet. Aya nu ngadengkeun ke Australia, ya Kang, eta tirum Bandung hiji Kang. Dengar pisan Kang. Alhamdulillah tuh Tirum Bandung hiji gitu Kang. Baru ka Bandung hiji anu ti Kanada, anu ti Perancis, anu ti Melbourne, anu ti mana ieu ngarupingkeun ka Akang teh Kang. Atau di Ernet tadi Bandung teh ngarupingkeun ka Akang teh. Kapan ieu teh going abroad teh Mara going abroad cenah aduh. Mana eta atuh deui. Mara going abroad Majalaya going ke Oh, itu. Murkurin hormatu penglikan tuh pangilekan tempat kuring paguneman jeung manehna eta jeung manehna eta batwai ai geus mah batwai sia nuhun baik wajarkeun cenah. Alhamdulillah dilengok aja diceritakeun hari balik kamari banyak menit kesel atuh nya eta urang mah teh nyaho teh balikna ka Sydney teu kadenge-denge jauh eueuh we gering kamari teh banjir di imah 1 meter yo ilah ngadenge beja we 1 meter cenah keun bae pakai pisan paman talun Kang ulah erek keluar negeri atuh ulah elek luar negeri banjir pira ka urang teu bisa lain Kang eta kutalna kompos sampai ka Kanada kamari teh nya talun bapak pisan nya talun karunya cenah urang ngadenge da urang boga kawauan kan boga kawauan di talun saurang ada dijajas di dinya kan dijajas di dinya kan di Majalaya kene Majalaya kene kira cenah Kang Bek nya saya balik atuh ini sama rek balik nama ayeuna cair Kang nya by the way Akang teh ieu teh dikumpulkeun sadayana teh Bandung hiji Kang dari Mara teh atuh ting trim pisan giling kan biasa nama urang rumah mah sok hayang-hayang lagu Sunda Kang iya geukeun ku lagu Sunda janten upami Akang ngopingkeun lagu Sunda teh baru dicaririk hayang balik semut gitu tah cik Akang kok eta puterkeun gitu lagu nu kamari Kang nya aduh Akang dicabi nya sok atuh Kang kudu ka saha please thank you so much for your time alright ya Kang okay, thank you so much. Thank you. That's all right, huh? Okay, see you next time. Okay. Okay then, bye-bye. Bye. Di sini tak asli nelpon, cing ada lagu eta teh nakasaha. Pabaliut nelpon yang bubur. Sampai ke Pak Pajot nuhun Pak Jujum lah. Di sadunya mah Pak Jujum tukang bubur pangkasep nama. Sok ada yang nabayang pawayangan ya Arjuna soreng Arjuna teh ieu dagang bubur di dinya. Eta capai nu rumah sakit Mama dia. Yan Banteng. Kakara kapikir mah eta Arjuna teh. Manya nani. Cing coba. Sami ngadangukeun Radio Mara. Halo. Mohon. Serang mod. Bulan? Serang mod. Di mana? Di atas tani. Langsung mohon. Kumaha. Ini pasti ai Purugul teh kumaha Bangor teh kumaha? Bulan? Purugul. Murugul teh artinya memaksakan kehendak. Murugul teh memaksakan kehendak. Dicare ku urang ulah kali itu murugul keukeuh. Purugul. Kulan? Purugul. Mohon purugul teh sami dengan murugul. Purugul teh memaksakan kehendak. Purugul eta kata kerjana amun ditakeun murugul. Saya
bedegong sana. Ya bedegong tiasa. Caket lah sareng bedegong mah. Oh gitu. Naon mohon. Oh, terima kasih. Mangga sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Singko jadi kok. Halo. Kene kok. Halo. Assalamualaikum. Allah biati kumaha damang. Alhamdulillah kan. Sabalonna kumaha damang. Saya abdi mah Mohon eta meni rawas tuang bubur. mohon dah kieu we atuh. Pangkasepna we. Bawa laras atuh beperihkeun abdi teh meri teh aya. Atuh bubur-bubur. Bakoko ada dikintun banyak uni bager kasepnya. Semohon atuh. Kayun. Ari henteu pun didoakeun bahe. Tah surabi kumaha surabi? Surabi mah tos silap karena purwadaksina. Oh gitu. Aya bahan engke surabi tutung kabeh. Tutung. Urang doakeun we surabina Pak Isma sing tutung kabeh. Surabi payu sing tutung sing tamplok. Sing tamplok. Mohon. Terus tamplok teh kaliak di kubeca. Eta ngiring eta ningali abu bingah eta. Naon? Dina sasagon. Oh mohon. Mohon eta damang geuningannya. Alhamdulillah atuh. Si Amu mah da pamit aya acara di kaos kaki. Di kos kaki kamari mah teu geuningan mending. Mohon. Ngoping. Tah kitu lah. Mohon. Sehat katingalin nanya. Alhamdulillah biatilah. Neng Mary ke mana? Buka tah eta mah tos ngampleng pisan. Ngamplengnya. Sih Teh. kata neng tak lebat neng. Teu aduh teu terang sama sekali di mana. Da tos mawan tur ngadangukeun atuh da beureun kanggo naon ngadangukeun radio Mara. Oh Tara juga. Radio alit gitulah teu terkenal. Tara juga namanya. Tos tara aja nama. Mohon atuh kan. Mangga. Ya sing damang. Baktos ka Kang Asep Taruna. Naon aya tahu. Keun Nuhun kumaha. Kang. Assalamualaikum. Salam. Aduh, si Asep Taruna aneh awewe mun disalamkeun ka maneh kabeh ngaberi gidik turuna kunaon euy. Maneh mengandung zat pi ka sabeuleun. Alah. Halo. Bulan. Hari sarang pipi. Sami hartosna. Bulan. Sarang pipi sami hartosna. Tarang sarang pipi. Ah, moal diwala. Nah, Ya, kemana wae atuh tarang sarang pipi. tawe lemesna teh jadi pitak tadi. Henteu atuh. Ai, Kalau lemesna sarang sarang lemesna pipi teh pitak. henteu pipi mah kiwed. Kieu. Nuhun atuh. Mangga sami-sami. Alah, euy. Durung dari dan. Halo? Salam. Bulan? Samang sadayana. Sumusai, alhamdulillah. Mohon. Pribados badai kumaha. Mohon. Dupi hartosna gumurih naon. Gumurih teh leungitkeun nama kantun gurih. 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 Nya, jadi nuju Kalau memujeuhna. kayak pari paos gumurih 10 poe bing poe bing. Jadi hartosna nuju memujeuhna gurih, nuju memujeuhna raos. Kitu. nya soalnya paos geuningan gumurih 10 poe. Tadu ka abi teu terang naon maksudna. Ya, berenang 10 poe mah teh hitunganna ku garpu. Duka atau pami kitu mah. Aya gitu. Janten tidak dadangan ieu Kang Ibing hatur nuhun abdi ka. Sami. Gitu. Mangga lah. Mangga. Assalamualaikum. Salam. Tah, gitu ganyan. Ya mita pabaliut. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Emang Kang Ibing Saya terus di Luminggon minta aya wae abis. mohon abi na milarian artos. Iya, sok aya nu narokeun nya Kang. Mohon. Dupi leupeut juruna sabari hiji. Leupet juruna sabaraha hiji? Mohon. Dah abi mah tarang ngitung juru leupet tuh kata. Namanya segaraha ini? Henteu. Nya 7. Bulan. 7. Kumaha teh kok? Ngartos kan dupi juruna 4. Dupi juruna 3, leupeut 4 nya janten 7. Terus Dupi juruna opat kumaha teh kok? dupi leupeut juruna sabaraha hiji. Tuh. Juruna 4, dupi 3, terus janten 7. Tadu kata centrang abi dupi juruna 3. Gitu aja. Mangga. Salamnya Kang, moga sadayana. Mangga. Salam batas Kang Ibing. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.